adab seorang istri ke suami dan adab seorang suami ke istri. Tapi kada diwulukan ya. Jangan biarkan istri kita itu sombong, jangan gitu. Kadang-kadang pun ayah seorang istri ari kabatul mahlul ada lebih berizin sopan. Ari kacarogena masya Allah kira sopan. Mun teh mah kapok berizin belum celik eta teh sagala ditajong sagala dibabet itu. Mun tidak nalika carogena nyarios teh dipotong wae nyariosna. Bisa kenana. Tah, di palidihnya kunaon margina eta teh kaayaan perilaku rumah tangga bapakna ibuna eta teh direkam 100% umurangan direkam. Tidak nalika seorang anak ningali indungna eta teh songong teu boga adab ka bapakna, ada yang anak urang teh awewe. Maka jaga mun teh mah nikah sareng sarogena eta teh bakal songong oge. Begitu ditaros kunaon bertanya songong, da ingal mamah baheula ge songong kasih bapak. Gitu tah. Janten tina nalika urang eta teh masihan didikan ka garwa urang. Eta teh separo perjalanan ngaburukan kamurakan urang eta teh tuntas. Tidak nalika urang teh mamatahan ka anak urang, neng atuh ulah culangung ka bojo teh, ka salaki teh. Cing ningali kumaha solehna ngaulaan ka bapak kan biasa kitu. Leres teh. Tapi tidak nalika kita itu membiarkan ada pembiaran ka bojo urang anu sombong gitu kan. Terus urang teh ningali yang murangkan urang eta teh sombong oge ka carogena. Tidak nalika urang bade masih nasehat dibalikeun ku anak urang. Bapak ge sombong ka bapak, ini dicicingkeun bae gitu bakal kumaha. Bismillahirrahmanirrahim. Janten sebenarnya aya namurang kalih eta teh henteu boga rasa hormat ka bapakna. Ka bapaknya. Kadang-kadang anak eta teh, kadang-kadang seorang anak eta teh hormat ka bapakna eta teh kurang. Kunaon margina? Da kumargi tinggal ibuna teu pati hormat ka bapakna. Janten tina nalika seorang bapak hoyong geduh wibawa dipayeuneun urang galihna. Seorang bapak hoyong diturut bahasana, turut kata-kata ku anak. Itu dimulai dari mamahna. Cilaka upami misalkeun anak di rumah tanggi teu aya anu dipikasieun ku anak. Cilakana kumaha? Tidak nalika seorang anak eta teh nincak kana maksiat atana pingarumpak hukum Allah Subhanahu wa taala terus dicarek ku sepuhna da kumaha kita aya rasa kasieun ka sepuhna salos dicarek kumaha wae bakal susah. Leres teh. Salah satu kegagalan rumah tangga yaitu sepuhna terbiasa nyarek kamurang kalina tidak nalika bade dikosewan. Berarti ada yang salah di sana. Nu salah teh kumaha? Sistem pendidikan caroge ka istrina kirang merendah gitu. Sehingga kumaha? Anu karek kamu murang kalina nyaeta keur naon sim kuring ngahormat ka bapak, mamah ge terhormat ka bapak. Janten ulah salahkeun sasaha, misalkeun carosan bapak henteu didanggukeun komo diturut ku anak. Nu kedah urang teh digecek didangdosan upami didangdosan ngobrol saya sareng ibu. Jadi ayatna bapak teh ka mamah teh sangkan mamah eta teh saya ka bapak ngaulaan sareng sajabina. Ieu teh kalau masa depan anak urang. Sanes bapak gila hormat ampun parah. Bisa ngongkeun anak bade teh hormat teh jadi masalah. Tapi dipayeuneun anak mah punten gitu kan. Tembongkeun ka nyaahna mamah ka bapak, tembongkeun rasa hormatna mamah ka bapak. Sangkan kumaha?
sangkan pala putra urang eta teh tetep tina kontrol urang gitu. Hartosna kumaha? Tidak nalika nincak kamaksiatan, nincak kesalahan di papatahan ku bapak teh masih kena aya rasa sieun, minimal aya rem gitu. Cobi upami misalkan anak ka emakna teu sieun, ka bapakna teu sieun, ka guruna teu sieun. Hirupna bakal kumaha? Leres teh. Mampu. Dititah kana kasayan bakal murengkeun. Bicara tina nalika midamel kaonan oge bakal ngabalieur. Jadi perlu pisan seorang sosok di rumah itu, di rumah tangga itu, perlu pisan seorang sosok anu dipikasieun ku anak. Carana kumaha? Sanes seorang bapak itu memperlihatkan arogansina. Mun ngambek teh buriau muncrik bari jeung nyandak pacul. Ulah kira-kira kubur. Atau nabi kabetkeun pilih duwe kabelah jadi 7 ulah itu tidak ada efek itu kan. Engke teh rugi nanti ka urang. Da kumargi tina benak anak teh bapak abdi jahat kan gitu kan. Da kumargi ninggal arogansi bapak. Langkah anu paling bijaksana nyaeta ngobrol paduaan sareng jawab. Mama gitu kan. Mama, ayo ngaji deui bab rumah tangga. Adabna seorang istri ka bapak teh kumaha? Terus adabna bapak ka istri teh kudu kumaha? Hayu urang terapkeun. Sangkan kumaha dicontoh kumaha urang kali urang. Amin kumaha? Amin kapayuna urang kali urang eta teh tina nalika dijurugkeun moal susah, tina nalika dicarang oge moal ngabeunkeun.